gelis amatnya. Kuat aing ngemuneli si Meli. Aduh. Wah, caranya supaya benang, supaya bogos Meli kain. Gelis. Di dia mah deui pokona mah. Si Meli doang paling gelis mah. Mas Brek. Mas Brek. Ih, Mas sian dulu kan. Banget dong, banget patok sambal gitu. Eta bahasa ini nyeredet kieu kana hate. Teu kuat aing mah eta bahasa. Aduh. Parah bikang kitu teh mah. Geura bae ku aing. Dibabayan ku aing. Hate mah bogoh ieu kesina. Mudah-mudahan daek ka aing gitu nya. Macarana gitu. Supaya bogoh. Budi akal lagi. Aduh, kali lieur. Boga banget pas-pasan. Apa aing nyar dukun baik itu ja. Sobabna banget pas-pasan kieu mah rada hese sih namanya nyar cewekna. Si Meli nyodai ke nyomoal ya. Ih, si Paki. Sabar ah. Hei. Asa kudaeun? Aduh, lali lieur engel. Lieur kudaeun? Bogo aing ke si Meli. Anu mana teh nya? Anak Mang Kojoy. Oh. Nyaho. Boy, eta mah geulisnya Hayo. apa nama? Aing boga abah. Abah anda, Abah wayang. Abah Wayang. Abah Wayang bisa. Iya, Geus hayu tutukeun aing bae. bener dah. Yes, yang masuk yang percaya. Bener. Serius. Saya soalnya dari urang lain bohongan serius. Oh, aing geus serius sing sia. Si Meli, pokoknya mah kembang desa bengel. Geus hayo aing anter. Bener ya ya. Ah, aing serius. Tapi engke heulan. Tentu duit. Ih, saya mau ngomong duit hayu, tenang duit mah. Anjing geus kenal Geus kenal, aing mah kenal. namanya. Kuari, Atuh kuari aing mah iraha. Kuari apa isuk? Ih, sia mah ngalen sok. Ih, Geus burung ayo Kuari. hayu. Tapi yang ganti celana lagi ya. Geus kitu bae moal naon, ayo. Ayo, aing geus kenal. Pan ke dari teh sopanan. Astagfirullah, sia mah teu percaya ka aing, jadi beungeut dong rame naon. Ayo lompat. Ayo lah. Assalamualaikum. Ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah. Bah. Aduh. Salam. Aduh. Jang. Lama teh dia enak ya. Aduh. Tapi mungkin Perlu ya, perlu baturan nih ya. Baturan. Baturan kunaon? Bae. Guys, ayo aja ka jorok. Yuk, Jang, yuk. Adi asup. Adi. Oh, iya Jang. Ya lah. Alhamdulillah. Lain juga ya perlu nanti ya. Awe Bang. Biasa Bang. Hah? Gitu wae lah. Biasa. Bener Bang. Orang mana lo? Orang itu orang Nangkas kene. Orang sana mina. Namanya Meli. Si Ujang sana mina. Ujang. Aneh sah. Paki. Paki. Paki, Pak. Kayak kira Jang ya. Pun. Orang mau kayak gitu ya. Iya rokok, dan sembarang rokok. Waduh. Terus? Kumaha? Ayo lamun arek palampah ka nu manehna. Mun. Sekolah sabatan, Mun. mangga kantongan. Oh, kum timpa alim langsung. Kantongan ku Aceng, Nah. ya. Kantongan. Percaya ke apa? Yang percaya. Ya, menang bintang mutiara ti apa? Terus, Abah eta kitu bae nya. Ah, Turun ya. Tapi hampura bae ieu, tacan gaduh acing. ya tenang. Tapi
insyaallah abi ka dina. Ya. Silaturahmi. Tenang. Tapi manjur ya. Meli langsung daekeun. Mudah-mudahan. Babah eta paling geulis dari ka urang si Meli ba. Pokona namun diibaratkeun mah. Bulan dan bintang eta aya di mana kabeh ba. Ya, geus edankeun lah bisa bicara. Edan punya, bener. Oh, hari itu banyak. Balik ayo. Oh, nuhun banyak. Mangga. Assalamualaikum, Mbak. Waduh, kebeneran ini. Nanti Abah sinit baik itunya, jajal. Mumpung kebeneran ya. Aduh, dirokok. Kok jadi kieu nya? Waduh. Masih Abah ieu. Kok teu manjur amatnya. Si Abah. Oh, sia main dukun. Itu ieu mah rokok nang si Abah. Aing mah butuh cowok anu ganteng, anu motor mewah. Siapa main dukun? Waduh. Di sini si Abah. Aing penasaran ieu. Nah, ini si Abah mer ieu. Ngisi-ngisin aing laju nama ieu. Kampret. Berguna. Si Meli selerana gede amatnya, teka hontal iku aing. Aing mah butuh cowok anu ganteng, anu motor mewah. Selerana nu kasep, nu ganteng. Apa kudu aing operasi plastik ieu nya? Ah, pokoknya mah aing bener jual HP. Gadekeun tani Abah. Yang penting pokoknya mah si Meli kudu beunang becarana kumaha. Mang. Mang, kenalan Mang. Aya perlu ieu Mang. Perlu naon ya? Kan ieu ujung-ujung itu taneuh babe urangnya. Oh gitu. Oh, tah pas tahu eta tah ka ditu ujungna. Babe urang. Terus Buset teh. Digadekeun urang Mang. digadekeun. Oh, Serius ya? serius. Gadekeun 50 juta bae cukup. 50 juta. Oh, Kumahanya? ayo. Aya. Datang bege ka imahnya. Bener, Mang. Oh, datang bege ka imah. Udah sampai terjadi ya. Heeh, tenang. Soalnya bingung orang Mang hangka beli motor. Enggak beli motor. Heeh, Geus tenang duit mah. Ditolakan baik ku awewe lieur. Mah. Zaman kuari makan agak dong batur. Kemana nyer? Udah keluarin mana resep ku. Oh, geus tenang. Oh, nya bener nya. Heeh. Kayak ngobrol ka imah nya. Siap. Kemana isi pakinya? Cenana ka imah. Tangkeun bela. Bang, nanti yuk. Tadi diomongkeun. Dan yuk. Nya ieu kebon nek digadekeun. Iya, orang poho Mang. Urang ngalamuna mikirin si Meli bae ieu pusing Geus loba berpikiran, tenang eta. Jadi ya nya, Iya duit ya? duitnya 50 juta. Aduh, orang sarian tapi tenan lah. Yang penting orang si Meli bisa bogoh ke orang. Oh, geus ya. Ini 50 juta ya? 50 juta. Deal berarti nya. Ini mah gagadenya sistemnya. Cenah tadi ngajual. Waduh. Kayak abah marahin moal ini dijual. Kumaha sih? Oh, geus teuing lah jual ya. Jual. Nanti deal. Oh, dia lah yang Deal, penting mau oke, beunang siap. si Meli bae ieu urangnya. Siap. Oke nya urang teh lah nya. Nah, ke mana? Balik deui urang. Oh, Tapi isukan ku urang ya paling digarap ya kebon. bon. Oh, tenan. Nya, tenanan nya. Oh. Ayo. Ayo nanya. Oh, nun Mang, atur nun ya, Mang. Yuk. Biang karak mah boga duit 50 juta. Beli motor. Beli naon bae ngajak jalan-jalan si Meli sugan bogoh beli kemeja, sepatu. Karak mah ieu. Manjur suga nama ieu. Bu duit mah. Abah kampret mah teu jelas. Aduh. Woi, kenalan. Biasa. Boga rokok itu. Boga. Whisky bae. Kayak cewek lewat ke dia,
diberi tugas ya kuai. Maksudnya kumaha yuk? Kayak aceh lewat ke dia, begal pura-pura begal. Nah, si Meli nyaho si Meli. Meli. Oh, Nyaho si Meli mah. paneta aing mau kemana? Kemana lewat dia, begal ku sia. Kayak aing datang nolongan sia pura-pura ulah nyaho nang sewanti aing nya. Ada. Siap. Tapi nggak begalan jalan mana heula? Pokoknya mah lewat daerah dia kayak mana lewat. Jam seberapa? Sekitar jam 4-an lah, Lain sore. duitna iya kumaha. Ulah sok ngomong kena duit bae gawe ge encan dia goblok. Ih, pan sian nu minta tulung beureun. Atuh tenang, pokoknya masalah duit mah yang penting mah dijeuleuh lah gaweana bagus. Tenang, duit mah belakangan Kumaha, Dak? mah. Atuh ayo bos. Ayo bae orang mah. Kumaha? Ayo ka harti mah. Ayo. Ayo. Sariap. Hei, ya bau kelekna. Konsisten pokoknya mah naiknya. Ayo siap. Nah, ya ke mana ya? Ayo lan kenapa? Ngomong, turun. Lurus, turun. Berhasil dong namanya. Woi. Anan ya? Saya. Ayo. Boleh ikut campur. Ulang halang kami. Urusan kami. Sana saya. Siapa wani yang teboga nyali tenan wani kawan. Lawan aing yo. Sakon naneng. Alhamdulillah teh kuna naon, tapi neng mah masih sieun, ieu kumaha? Si burung kayak bareng. Nganter balik na ayo. Isuk aya waktu teu. Isuk. Kayak aya. Bener. Oh, bener. Soalnya anak diajak main ke taman. Emang boga duit. Waduh. Ulah mikiran duit. Ngebadeg ama duit di ATM. Oh, oke. Kira-kira jam baraha? Isuk lah. Sabisa nambah kayak chatting bae WhatsApp. Benernya? Oh, bener. Yang geus saya gitu mah. Meli nak baliknya. Ya nu hade nya. Mun dieu nya. Pokona mah kalau mun aya kieu kitu telepon langsung ka nya. Oke, sip. Sip. Meli baliknya. Yang geus. Hayu Lun balik Lun. Mun nya. Bye. Hati-hati. Ya. Si Gana mah berhasil benang iku aing. Mantap teu sia-sia aing ieu mah. Biar. Bang, kenal? Tumben Bersihan kebon. karena ngebersihin kebon. Bersihan kebon. Kebon saha gitu? Emang tanya gitu. Dipakai itu ngomong. Ngomong naon, Bang? Emang ini tanah boga orang tanya. Terus si Paki kamari ngadatangan orang ke kebon. Si Paki ngadatangan mamang ke kebon. Arek Arek naon eta? Cina arek ngajual tanah lebah dia. Ngajual Ngajual 50 juta. 50 juta. Wanian amat eta budak. Iya gitu eta mah. Jadi eta mah tanyakan bae ka si Paki. Tanah ieu mah geus boga urang. Jadi tanah geus dijual. Geus dijual. Waduh. Sialan ta budak. Tanyakan Gerak. bae coba gerak ka ditu. Gerak kapangi Ieu bae mah geus boga pokona urang mah ieu mah. Ih, Jaya Luna jeung Teh Mumun. Nuhun Neng, emang arek naon? Biasa nongkrong jeung Apaki. Arek nongkrong mangga. Mumun teh. Neng duaan bae. Mumun teh duaan bae. Mun tante etan. Teteh. Mun teteh. Kok omongna kepat bae sih? Emang teh gaduh artos. Waduh. Atuh aya teteh duit mah gampang, cuman urang can sempet tadi ke ATM, can sempet nyandak.
Oh, bokeh be meureun eta mah. Can sempet nyandak mah alasan meureun eta mah. Bener teh, atuh aya duit mah ulah ngomong gitu. Diharapun abogoh urang ngisin-ngisin doang mah ya. Atuh boga neng duit mah. Pan kamari mah geus ngajol taneuh 50 juta. Pas gitu. Bohong mirip. Atuh aya tenang emangnan gitu. Di mau padagang mainan teh. Atuh meuli naon bae kacang-kacang garing tah. Ulah dapat Garing, bae dah. ka dieu teh. Waduh, kacang. Emang di dia pedang kacang. Itu aya, Keke, meli ieu betanya. Tahu bulat. Anu dadakan teh. Tahu bulat. Dong cinta urang kasih Meli dadakan. Beungeut sia meureun dong tahu bulat tah. Waduh. Ulah didenge eta mah dong jelema edan. Bisa pindah yuk. Ka mana ieu pindah? Adi tuh rada geseran di dieu mah. Ih. Bulap aing mana lagi. Ayo pindah. Saya Bokeh. Aduh, Neng eta. Kamari Neng, lamun aa. Geus jadi nahan, Mbak. Jadi toh bulat mah. Pastilah. Kan lamun aa mah, pokokna mah penyelamat. dasar botol bedak. Aduh. Kok Neng mah tega amat, Kak. Neng lamun aa mah aduh, mulai nulungan. Oh sih. Atuh ulah dong pahlawan kesiangan be. Atuh Neng mah jeung tenerimakeun di tulunganna. Ade deui. Setelah ayo balik bae kita jajan baik korek. Atuh engke heulan. Mangen di dia ngakan angin. Nek jalan ka mana gitu? Tuh balik geus lain. Balik. Mal makan-makan heulan. Makan di dia gitu makan-makan. Atuh pendompet. Dompetnya ketinggalan di jero jok motor. Ayo ke. Alasan. Ayo geus. Sayo. Waduh. Motor haleuh ini Neng ka mana nya? Kayak kawan jasa menang izin lah ieu. Aduh aing mah. Geus dompet eueuh, motor eueuh. Kayak siaran aya Neng itu tuh sudah naya. Ayo. Saya udah lah, numpang suku bae. Ya, saya eueuh. Eta kamari mah geus cair teh si pagi eta. Bu, emang bae ieu, namanya teu nyekel duit deui ieu. Waduh, aing dipegat. Mana? Si Paki. Beneran ya. Ayo. Rokok ieu bener ya. Enggak rokok ieu. Nan ya. Maya, Nan blong. perjanjian sorangan. Kamari. Oh, Kamari teh ya. Orang yang udah dia sana ya. Maya, Nan kumaha blong? ngerasan teu. Oh, dia yang ngarokok ya teh kawa ya. Kumaha teh anjing ya? Ku ngerasan teu sia. Kamari teh anu kamari. Ngerasan teu, ulah mentang keren kieu. Ngerasan teu. Kemari. Oh, pan sia nyewa aing jeung barudak. Kela. Iya aya naon? Ngekeun ceritanya ke Bogor sorangan nyewa urang jeung makan sorangan. Dasar botol kecap. Bedak tah gemugan. Oh. Aduh, Gusti, ieu hirup sial-sial teh. Aduh. Aduh, cara kanan ya yang si walenya. Aduh, kumaha deui geus kieu nya. Budak datang-datang kalah ngagoler. Bagong doang. Siana naonan tanah dijual, ha? Jawab. Naonan saya.
Hampura ba? Hampura. Moli iya Jangan. jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Si Meli. Ke mana ta? Jalan-jalan. Apa? Jelaskan di dia. Udah, coba jelaskan molotot kain ha. Ulah wah. Koing ta. Ampun, Bang. Karungan koing ta. Ampun. Karungan koing. Iya tekapok-kapok kamari bege geus ngajual embe aing. Ngajual taneuh aing deui, Bagong. Ampun ya. Iya lamun lain anak jelema ku aing di diorek sia ku aing. Tolong. Ampun, Bang. Tolong. Ampun, Bang. Istighfar, Bah. Bah, istighfar. Naon sia aing karuan deui dong.